Liburan sabari barang hakancek. Halo sadayana, Wilujeng Sumping ta sadayana. Ieu kuring aya di warung galian alias di Mitul Taraju. Cenah di dieu teh mitulna pang enakna sataraju. Pokona mah ceuk urang daerah dieu atawa daerah Tasik ieu mitul pangeunahna pokona mah geus kakoncara. Tah di dieu ngantri milih toppingna loba dulur sabaraha ti mimiti sosis tulang jeung sajabana anu di frozen food nu kararitu. Tah di dieu milih heula tempat pangdiukan anu posisi anu penak pokona mah nya teu lila kur nungguan sak jaman lah nya wajar lah nya nungguan sak jaman di nu tempat anu rame kieu mah nya berarti eta menunya makananana terkenal ku ngeunahna kitu matak antrianana nepikeun ka sajaman lebih nya teu kungsi leula lah langsung ku kuring dilahap jeung sadayana di dieu nya. Bismillahirrohmanirrohim. Suapan pertama buat kalian. Pokona mah lekoh bumbuna teh meresap gitu tanya. Teuing naon bumbuna teh berenang bumbu rahasianya. Pokona mah di dieu teh kukuring dipercepat videona nya. Soalna naon? Ditungguan mobilna euy, burit. Di dieu teh teu bisa nyantai kitunya ngontena di dieu teh. Karena ngantri ujung lain ngantri teuing soalna mobilna dipake deui gitu tanya. Pokona mah ieu mah ngeunah pisan moal aya duana di Taraju mah kitunya di daerah Tasik ceuk kuring kitu tah. Wow. Pokona mah mihna, tulangna, toppingna, bumbuna lekoh. Ya alhamdulillah welah carita nama seep nya tuh nu tadina sakitu tah ieu waregna keur balarea sararea pokona mah ulah poho lamun ulin ka Taraju kudu ngamitul di warung galian. Teu jauh pokona mah ti tempat wisata nya ti lokasi kebon teh Taraju. Manikot kangesang kieu nya pokona mah mantap alhamdulillah. Wilujeng patepang deui dina vlog-vlog anu salajengna sampurasun. Dadah.